Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh-solehah? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Sunda tentang endahna hirup babarengan. Bab tentang pupujian. Nah, anak-anak, apa sih pupujian itu? Pupujian nyaeta puisi Sunda anu isina mangrupakeun pepeling atau ngadoa kanu Maha Kuasa. Jadi, pupujian yaitu puisi Sunda yang berisi nasihat atau doa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pupujian biasana dikawihkeun di masjid samemeh breng ngalaksanakeun sholat wajib atawa samemeh diajar ngaji. Jadi pupujian biasanya dilantunkeun di masjid sebelum sholat wajib atau sebelum ngaji. Eusi pupujian atau isi pupujian. Nu kahiji pepeling ka urang pikeun ngalaksanakeun parentah agama atau nasihat kepada kita untuk melaksanakan perintah agama. Anu kadua ngagambarkeun kaayaan babarengan pikeun manjangkeun silaturahmi atau kebersamaan untuk menjaga silaturahmi. Nah, itu merupakan isi dari pupujian. Nah, anak-anak, sekarang kita dengarkan ya contoh pupujian bahasa Sunda tentang Nabi Urang Sararea atau Nabi kita semua. Urang sararea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisnya bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Makkah wengi Senen taun Gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 Ari bilangan tahuna 500 cariosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna Siti Aminah nisaur waktos babarna kacatur ningal cahaya mani ngempur di bumi hurung mancur parangina Kangjeng Nabi jati kapinuku puji pinter tur gede kalami sabarnya kasasa. Nah, itu adalah contoh dari pupujian. Baik anak-anak, itulah materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.